الشيطان الرجيم. Hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang, nu ngaluarkeun panyakit ke urang. Urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang, dek ngamundurkeun dagangna urang. Urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang, dek ngabok-brokeun pamarentah ge urang. Urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang, dek ngajembarkeun hate ge urang, horeng hirup teh kumaha urang. Jadi lamun urang kurang bisa, nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu. Maka tugasna urang mimiti ngaji, geus ngaji make, tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang. Sebab kadeuleu nama salat make sorban, make jubah, horenganan hayang ka alem. Ulah sok loba omong sia. Ieu make jas ge lain sajas-jasna. Hayang laku. Hayang laku. Tah kadeleuna masih gazikiran horenganan aya maksud-maksud nu lain, katingali nama maca Quran horenganan aya muatan-muatan anu lain, katingali nama nyeun pondok pasantren horeng di jero nama endek neangan proposal. Iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang, ilmu diasupkeun ku urang, dibersihan ge ku urang. Kitu ku bage sanajan imah gedong agrong, tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara. Urang boga mobil mewah, AC na ge tiis, anggeus geus tatiis. Tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede. Ngaranna teh geus. Tah nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang ka sababaraha awewe can ditarima keneh bae. Dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang. Coba orang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah, naik angkot haju di jero angkot ge loba amrang-amrang. Tapi teu boga masalah hutang, teu boga pemajikan di imah bahenol. Baik jakna ya Masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda AC eueuh teu tiis jakna ya angkot. Nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang. Waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis ku sebab naon tiis hatena. Ya, ieu mah lain kajas-jasna ieu mah. Tiis hatena, tiis kana awakna. Tapi urang mah urang ieu kulantaran loba masalah, maka boro-boro make baju kandel, baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh. Iyalah hiji nasihat ti Abu Nawas nyontokeun kana imah, ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul. Nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna. Komo imahna bagus cara ieu, aju urangna sehat, aju pikiran urang sehat, kolbu urang bersih. Atuh ieu mah sorga ngaranna ieu. Ieu mah sorga.
Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, loba nu kaimah boga pabrik. Orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana. Kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha, tapi pepegatan jeung pamajikanana. Aya pejabat geus teu kudu dicaritakeun, luar biasa bela. Nah kaimah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, jabatan aya di nyana, tapi pepegatan. Kaimah ngan sakadar ngeluh jeung bae. Tapi barang Haji Supari mah datang seserian bae nya mah. Boho atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah. Senang we nu aya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalbu urang nu penting kudu dibersihan. Henteu saha ngabersihan hate mah. Apakah orang petani, apakah orang pejabat, apakah orang karyawan, apakah orang kiai, lamun geus qalbuna bersih, dunia terasa nyaman, kapanggih jeung saha bae ge indah. Kadeleuna pamajikannya padahal mah hideung putih kadeleuna. Sebab masalah. Tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung. Jadi eta orang memandang pemajikan dia tergantung diri orang. Lamun diri orang nah hatena sehat, pemajikan masya Allah gelis amat, sekurang dia masya Allah, padahal mah menyon. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah jadi ieu geus si imah teh, imah mah hanya sebuah bangunan. Nu penting aya rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah. Lamun qalbuna bersih bakal jembar, bakal lapang, bakal tenang. Mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Syukri Hazami, mudah-mudahan dibere tentrem, dibere adem, dibere bersih hatena. Kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidik kurang dieu, nyantuni yatim piatu jeung sajabana. Jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu. Musuhna leuh yatim teh peureum nyana. Pan aya Haji Supari mah asal leuh yatim we. Nah, iya geus umur sabaraha ieu Neng? Masyaallah. Umurna ieu sabaraha? Yatim nyana asal aya yatim parawan ditanya ku nyana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nah eta adalah sosok Abu Nawas anu selalu isyarah jeung isyarah. Satu ketika nyana ngomong di unggal daerah, cek nyana, kaula adalah seorang manusia anu membenci hak, anu mencintai fitnah, jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran. Ambo si ngomong teh kira-kira ditonton ku jelema, coba kiai coba ngomong deh. Ya kira-kira kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur, benci terhadap hak, mencintai fitnah, jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran. Waktu genjleung di lembur genjleung, asal ceramah kos kitu, asal ceramah kos kitu. Akhirnya dilaporkan ke raja aya kiai teu beres ya kiai. Kunaon gitu? Atuh ngomongna membenci hak, mencintai fitnah, jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran. Nya mah kudu ditangkap kiai. Tangkap. Akhirnya kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana. Dibawa ditangkap jangan teu lumpat. Kiai Abu Nawas tuh begitu ditangkap teh lumpat malah ngangsongkeun leungeun. Borgol saya. Ulah kita mah nu tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya. MCI 2 tangkepeun itu hiji. Laporkeun ka Kapolres lah.
akhirnya ditangkap dibawa. Wah, masyarakat Surak dantaran aman lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman sebab bahasana teu ngeunaheun mengundang fitnah ieu bahasa bahkan ngamurtadkeun cilaka ieu mah kiai modal kos kieu. Akhirna nyana diinterogasi ditongton ku masyarakat. Saudara yang bernama Kiai Abu Nawas, betul saya Abu Pendi saya. Lahir di mana? Saya Solear lahir. Oh, dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut. Sial tah Haji Pendi. Saya Abu Nawas. Betul kamu nama Abu Nawas? Betul. Betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara membenci hak. Betul. Kurang mana yang ngebenci hak? Lain kula bae. Ca nu ngebenci hak termasuk Tuan Raja. Ya. Sia ka aing goblok. Lain kula bae bahkan Tuan Raja sangat membenci hak. Ulah macam-macam sia cek raja. Aing diborgol sia. Borgol kula. Kula diborgol raja ge kudu diborgol. Kan sia ngalawan ka aing. Nu bener sia ieu nu bener coba bener sia membenci hak bener naon hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan jeung siksa kubur eta hak ngaranna al haqqu mir rabbik bener adalah ti Gusti Allah hak eta adalah yakin hak eta adalah nyata ternyata paeh eta adalah nyata kuburan eta nyata siksa kubur adalah nyata kula membenci eta. Tuan Raja kan leuwih tibatan kula. Oh geus ya. Cek Tuan Raja nah makanya. Jadi kula membenci hak eta eusina hak adalah paeh. Kula encan hayang paeh. Atuh komo kula mah ngorakene kula dek nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji? 80. Siap paeh? Encan, tapi sedang kan lamun paeh. Didoakan ke orang dia lain dikawinkan. Wah beres orang dia. Nah iya jadi hak eta adalah paeh orang geus nyaho nu sugih paeh anu susah mah koit bupati ge maot RT mah modar kami para rakyat atuh ai di Bandung mah lain di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus ngeunaheun kan ai ka Haji Pendi mah koit lamun ka pamarentah modar beda-beda tah bahasa teh. Nah ieu mah geus para raeh kurang geus disaksikeun urang geus jaksian anu mararaot nu sugih maot nu susah maot pamarentah paeh rakyat paeh sarua bae kiai ge maot sarua bae nu kolot paeh budak paeh kadang dijero keneh berarti hak tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh. Kok bisa kos kitu? Nyatana kolot ge boga HP-na 2 biasa sempet WA-an segala miskola dzarratin syarra miskolan. Iya kan tanda bahwa jana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh. Ja anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah ja moal wani ai kolotna kudu wean jeung jahena naonan. Nah, ieu tanda jelema blon. Teu percaya kana bakal paeh. Iya, boro-borona naon. Diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah, wiridan teu betah, salat sunah teu betah. Komo zikiran maca sholawat mah teu betah, tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa. Nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak. Kitu keneh urang geus maot, urang sering nganterkeun mayit ka kuburan. Ya Allah ya Rabb, imah nu sakieu agrengna, imah nu sakieu gedena, isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang. Kurang hanya semeter
leuwih saeutik kumaha jangkung pendek na bae di haji pendek geus ngajengkalan sorangan ngono mah sabaraha mah jengkalan nah iya eta imah urang nu aslina makan eta tetapi hampir orang siga nu teu percaya bahwa orang teu bakal kitu di antara kadele teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur imah leuweung nu mabok ambalaya baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan mun di Bandung mah tuh di kebun kelapa Cicaheum kuari mah di Jambe di handapeun tanggal Jambe malah eta nu mabok nu zinah nu judi di mana bae Masya Allah karim ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan sebab naon sebab kan siga anu kaluar ti gedogan Jepang mah siap, Cina mah siap sebab geus terdidik begitu di Indonesia asup ape era globalisasi bener bae nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat Masya Allah ina kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae digerokeun geus heeh jukolot ge hei sia di kamar bae horeng kolotna ge sarua kieu bae deui tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh teu kuat coba ye neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese aya di Jambe teu boga HP encan kabeuli doang tah mah lain waro Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak urang percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya ke Kangjeng Nabi percaya kana ma akhbar bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pertanyaan malaikat munkar nakir aya azabil qabri aya naimul qabri urang percaya geus atuh radap perandapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese ieu bae pamonggolna teh pamonggol teh kudu dibonggolkeun diteundeun bae di Gunung Uhud diteundeun dog Gunung Uhud ajur nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu atuh mah lain ajur teh mebes tah mah atuh mebes bae geus itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cek Abu Nawas jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih oh ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan nomor kedua maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah bener tante bener kunaon fitnah maka dicintai fitnah mah kudu ge jauhan sina fitnah adalah al mal wal banun zinatul hayatid dunya harta jeung keluarga sebagai zinatul hayati dunia eta teh ngaranna fitnah teh harta fitnah teh keluarga kula mencintai harta mencintai keluarga Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintaiina lumantak wali presiden toh-tohan ge mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka memeh pilpres dicaritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae pemenangna geus dibejakeun teh kula pilpres telah selesai padahal mah milih ge encan seperti eta lah kuari teu kudu dibejakeun fitnah tah baheula mah kiai teh ya kiai ngadoana ieu tah
Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradda bi ibadika fitatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Eta doa para kiai salafus sholihin. Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kemungkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin. Wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun bibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae ketika aya fitnah kuari diaradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadot kumaha masyarakat geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban polisi jeung polisi jeung TNI jeung TNI nya nama biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa mah kuari makan kiai jeung kiai. Nah ieu adalah zaman fitnah nu bagus nama menta pae faqbidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai nage kiai kuari henteu lo gadoa eta usim fitnah teh malah manehanana malah naon sih geus boleh caritakeun sebab geus aya di hara TNT kabehan pan. Nah lamun kiai baheula diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering kuari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ya kepalana ya blon ya cager. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Izaki kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara. Masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadi nyarana kiai anu milu di kantor kitu teh kiai kokoset. Ini mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung. Aya kesempatan kene kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kieu atuh jatuh nyaho jasa bebeja duh kata dia boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh tanya menanaon mah budak ditanya persentase ge heran odop jasa barunya. Ya Allah ya karim dijawab presentasenya nah aya di daerah urang ya daerah urang mau dibejakeun maksudnya daerah Serang boga jamiahan ada 300 rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper ku hari jamiahan ada tinggal 30 merosot aya anu pasantren ada dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endek ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba doge ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok aja ka Cilongok mimiti nyen pondok bebeja kukula dibere cai abe tiis maksudna nyen majelis alhamdulillah masyaallah
disangka teu budak santri aya terus majelis satu dieusian aya jamnyahana ditanya ieu minggu sabaran sok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu bari geus 300 400 bih atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah. Nah kamari datang caleg merek kipas iwalal hakim merek kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus kabelah dieuna melek karpet tah terus kabelah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajeun teuing teu make jandela heulanan ih cenah enggeus kieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat nyono nyiuman ku nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh haju jamiahan teu daek kulik wah kula mah inget ka abah bae beuleum ta jandelana beuleum jandelana karpetna beuleum hooh ih sia mah tolol ini Karawang mal bejakeun Karawang mana Masya Allah mangkaning pernah dicarigin segala nah iyalah fitnah teu karasa sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh tapi set kena fitnah mal bejakeun kieu teh geuleuh nyaho oh Serang kamari datang ka ditu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu henteu berarti gagal tobatan ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh kabawa sakaba-kaba ampura Gusti aya duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteung menang sabaraha ngaji kamari 2 juta ya saeutik amat emang milih nomor hiji bloon sia teu beres itu di bawah ongkoh ku aing sia geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo tah mah guys nah ieu mah geus caritana fitnah sing hade mentak istiqomah teh hese moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al istiqomah khairun min alfi karamah ku hese-hese na istiqomah teh ulah gideug ulah naon gitu ngaregoyang-goyang nah ieu mah balikan deui panjang teh mah dongengna na ieu fitnah teh horenganan harta fitnah eta adalah keluarga ketika urang mencintai harta jeung keluarga selesai hirup mah seorang ulama di mana geus mencintai harta mencintai keluarga moal kaburu zikiran ka Gusti Allah nu dihitungna ieu bae tah teh zikiran nu dihitungna eta bae ngaji nu dihitungna eta bae segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala padahal geus diarajipan ku urang kabehan kos kitu mah geus diatur ku Gusti Allah hayang teu hayang geus aya tulisanana tinggal urang na bae ngabersihan hatena sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI Golkar masih keneh aya berbau agama PDI mah wallahu a'lam jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya moal tanyakeun tah Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh ieu mah keur carita ieu mah geungesan pilpresna ge tah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun ieu mah kumaha kitu kula mah montek ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaros sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salafi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta mangan sakada nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha jojos dana sosial sabaraha eta ai salafi mah hayang kan teu nyaho jurusan
ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sebenerna mah da ieu makeun bayadu geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi dah nomor kahiji mencintai membenci hak nomor kedua mencintai fitnah korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah naon sia teh maksudna Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tunggal hiji teu boga anak nya nama teu boga minantu teu boga besa aja anak teu boga walam yakul lahu kufuwan ahad hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana nah tunggal be hiji kula mah boga anak ya kana mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh manje pendek disuka nyaho jalan wah tuh nyaho ka jambe ya kecil pan nyaho kabeh orang potonganna ambalaya di dieu ih nyolong bade ye jelema ye Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah begitu ditanya ku Raja Harun maksudna coba kumaha maksudna hiji kula ngahudangkeun umat supaya inget kana maut inget kana kubur inget kana siksa kubur dengan inget kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia urang ulah nanaon hayang jadi lurah bae dibelian hulu jelema dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah komo jadi presiden urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha eta mah urang nyaho ngaran teh nyaho rupa tate eta teh nyaho urang mah miliar teh ieu mah 100 juta ge can pernah boga dan pernahnya ngegeter pun boga 100 juta hati santri mah iraha tuh boga 10 juta saya buat jasa perasaan nah batur mah geus tetean nah eta kan nafsu jeung nafsu lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti moal beres ka dituna bupati beulian jelema moal beres ngalaksanakeun presiden mealian moal beres ka jeung kumaha ge sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran teh anu maha tunggal dina zatna tunggal dina sifatna tunggal dina afalna tah lamun kukula teh dikitukeun masyarakat bakal moal hudang komo ku ari di negeri Indonesia masyaallah karim Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya. Geus nulusu ku ari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran Buddha mah, anu ngaran Hindu mah, kabelah dia geus ambalaya. Ku ari mah urang masih keneh loba kiai-kiai isuk pageto ku Allah kiai nu ikhlas dicarabutan, tinggal aya kiai-kiai anu kos kararitu. Nasib anak urang jeung incu urang deuk sanu ngadidik jan nyaho ka Allah teh dididik ku kiai nu ikhlas nu dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajeun ku kumaha ge moal bisaeun Mekah hancur so teh lamun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas ketika aya nu ikhlas masih kena adem jelema lamun aya nu ikhlas tiis urang deukeut aja pendek tiis mah duit teu boga masalah hambalaya
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai gambaran jang hirup urang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas. Ulah pernah ke Baghdad kebeneran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangen hotel cak urang dinya eta mun kur acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa kuari mah geus dibangun deui kamari mah keur kurap ka Baghdad teu bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangan hotel kula belari itu sekitar 200 meter akhirnya itu hadiah di dia di hotel. Nah ilah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema, waliun min auliyaillah, hirup di zaman Raja Harun ar-Rasyid, tertera dina syiiran-syiiran Ukudul Juman. Orang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas malulu hese dibaca ada hese dihartikeunana atuh hese bae aja baru teu ngaji diaji bente. Oh iya Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kasimpulanana coba petakeun diri orang supaya nyaho ka Allah, bejakeun pangeran teh hiji Allah ngaranna allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur. Nah ieu imah teh imah ieu ngan sakadar jang niuhan salila urang hirup di dunia, tetapi pangjore-jorena jelema teu boga imah. Naon sebabna manuk manyar dia boga imah, manuk manyar boga imah, amanya jelema teu boga imah. Kadu batak ieu imah luar biasa deuk nu kumaha bae masalah. Bahkan nyaritakeun imah Kangjeng Nabi mah sederhana, mun asup ka imah mendek berarti kan handap. Di jerona Kangjeng Nabi mah lain memewahan masalah, tapi ketika orang nyaritakeun para tabiin aya nu agreng imahna. Sebab naon? Imah teh henteu diaku nu manehanana jang ngaji jeung jang ngendong saha bae nu neuk ngendong. Masalah orang nyieun imah gede tapi jang ngaji, nampung jang nu ngaji jeung nampung dulur-dulur anu neuk ngarendong oge nu musafir besi nu neuk ngendong. Nu mantak kula pesen ka Hazami di dieu nya besi aya rangda deuk ngendong asupkeun ka dieu. Atuh jadi fitnah deui bae tah mah kitu. Haji Supari tah mah. Deui urang neuk geusikeun jelema ge deuleu heula lantaran kuari mah zamanna zaman fitnah deui bae. Kadang-kadang ku urang disangka bagus si jelema teh api-api mau buntelan segala rupa, aju milu ngendong horenganan. Masya Allah naon nu aya dirangkad kabeh. Ka imah kula aja sering tamu-tamu anu neuk ngendong mangga. Pernah satu kali terjadi awewe malah mamawa anak mau buntelat atuh kula mah husnuzon bae kabelah dieu na loba nu leungit. Geus kan kula mah teu beja-beja bae kajeun ai hayangeun mah los. Ai hayangeun mah menang 20 poe datang deui. Datang deui nu leungit emas harita teh. Aduh cenah kiai ge kula maling emas pamajikan kiai. Lanjut. Cek cenah kula jadi teu nyaho jalan. Teu nyaho jalan. Masya Allah eta mah kula beda kaji pendi coba mah haji pangwiridkeun teh Pak. Oh tuh kunyana mun setengah dukun panjana mah. Eta bagus padol Allah bae. Nah ieu loba kejadian model kos kitu, urang kadang-kadang husnuzon. Hayang urang teh mun aya anu kasasar, nu deuk ngendong atuh mangga bae. Tapi kadang-kadang di akhir zaman kieu mah urang jadina eta curiga bae. Sebab naon? Negara urang negara beriman tapi teu aman. Tapi di Jerman mah negara teu beriman tapi aman. Eta hebatna di Jerman. Di Jerman mah negarana negara teu beriman, pangeran lagi geus lain pangeran, Allah lain, tapi aman di Jerman mah. Lamun ka hiji tempat, lamun ka hiji aula, sapatu jeung sendal diteunden di luar aman. Eta di Jerman. Di Jerman mah kos kitu negara teu iman tapi aman. Nu mentak nya nama lamun dahar ge lamun leuwih teuing ditangkep urang di Jerman. Lain lalagaan ditangkep. Urang mesen loba, kemudian teu CF. Sageus teu CF diantep, langsung telepon bae masyarakat atau nu boga restoran. Sebab cek nyana maneh ieu leuwih teuing ge tapi orang miskin sekitar nama membutuhkan.
mantak ieu teh terlalu kos kieu teh ditangkap eta di Jerman. Nah ya Allah ya Rabb, di urang mah negara beriman tapi di masjid keluar bae di masjid sendal eueuh. Masya Allah, eta mah lain di dia, lain di ditu tuh di Belaraja barang KTP orang Jambe. Beres sih orang Jambe ya. Nah iyalah kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang mun nyaritakeun seputar ideologi jeung adat-adat di luar negeri berbeda jeung di urang. Carita urang di Jerman, carita urang di Yaman, carita urang di berbagai negara jeung di Indonesia. Di Indonesia jelema sopan santun luar biasa tetapi cuma comotna beuki. Alhamdulillah. Da iyalah urang gadul asup ka masjid ka dieu tah kal azam, asup kal azam atawa di dieu mah di mana ngaranna Al Amjad. Urang asup ka Al Amjad teu khusus salat, mikiran sendal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah balikan deui imah pek dek nu kumaha ge masalah asal niat. Hiji niat dajang ibadah, mun aya nu ngendong dulur-dulur manggakeun, musafir kitu keneh kitu cek pikir eta teh. Kemudian urang dipake ngaji geus urang henteu kapanasan, urang henteu kahujanan, dek salat nikmat, dek maca Quran ngeunaheun, dek dikiran maca tasbih tentrem. Nah iyalah sebuah rumah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Eta teh maksudna nu ngeusina ulah boga problem, nu ngeusina cara Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina uraian ti awal tentang sebuah rumah, tentang kitu urusan-urusan nu dicaritakeun ku Abu Nawas tadi, eta adalah sebagai mauizah jang diri urang. Coba ku urang diteliti jang supaya hati urang bersih. Nu ngabersihan hati urang lain guru mangan sakadar mere jalan-jalan hungkul. Urang ulah ria, ulah ujub, ulah takabur, cak guru di berbagai kitab tapi anu ngalaksanakeunana tetep urang lalaunan menta gerak ka Gusti Allah, ja urangna ciptaan Allah, nu nyieun nafsuna ge Gusti Allah, enta ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, lapangkeun dada abdi, bersihkeun coba hati abdi teh hayang ulah aya hahalang antara abdi jeung Gusti. Engkena bakalna hudang ti peutingna ye hudangna ngeunaheun. Asal geus penyakit be, urang hudang jam 1, hudang jam 2 moal puyeng. Nah ieu urang kan kuarita deuk puasa ya, deuk puasa. Nah, ieu puasa teh kan tapa aslina mah. Aslina puasa mah kan tapa, teu dahar teu nginum teu jima ti beurang. Ai Ibnu Arabi mah kabeh diajak puasa, mata diajak puasa, ceuli diajak puasa, irung diajak puasa, sungut diajak puasa, leungeun diajak puasa, suku diajak puasa. Lamun teu dahar teu nginum teu jima, mata ge dipuasakeun ulah deula-deuleuh kanu diharamkeun, ceuli puasakeun ulah didengekeun kanu diharamkeun, irung puasakeun ulah cuam cium samarangan. Ieu mah pan bau. Sial da teu boga pamajikan mah garoblog. Gusti kitu mah. Nah eta si eta. Nah puasakeun dirajeunnya. Badak cek Gusti Allah yang bahasa Gusti Allah ke hambana, ya hamba kaula awas ieu bulan Ramadan adalah bulan suci. Artina bulan suci teh sucikeun diri maneh. Just coba di samping puasa ti beurang pentingna wayahna selain daripada taraweh cak Gusti Allah wayahna coba salat udang ti penting 13 rakaat witir maksudnya. Hamba ngomong Gusti teu kaburu salat 13 rakaat mencape tadi keur beurang loba kegiatan. Atuh ulah 13 cek Allah teh 9 we atuh. 9 ge Gusti teu kuat puyeng. 5 atuh 5.
bebe jadi 5 ge teu kuat Gusti tilu rakaat tilu ge teu kuat hiji sarakaat bae sarakaat ge teu kuat Gusti geus atuh aya teu kuat beundeuk heesna bae ngala wudu haju maca bismillah 20 hiji jeung biasa teh kulhu kalau berparak baru bidas aduh Gusti teu kuat tunduh wudu geus teu kuat mah kajin maca bismillah bae 20 hiji duh asana teu kuat 20 hiji ge atuh teu kuat 20 hiji mah tilu bae atuh bismillah tilu ge teu kuat tilu mah hiji bae atuh bismillah hiji guys asal neuk sare bismillah hiji bismillahirrahmanirrahim hiji ge teu kuat masyaallah urang Jambe mah hiji ge teu kuat Gusti geus atuh cak Gusti Allah sia hamba teu kuat hiji acemna geus bae asal deuk hees kadadan ku wudu baca bismillah hiji bae Allah geus sakitu bae guys aya sakitu mah rada deres bae Gusti jadi eta nu kuat teh sakitu doang bah wudu geus teu kuat babajog geus henteu geus nah langsung beres sarena blek Allah beres tah cak Gusti Allah wahai malaikat deuleu hamba aing tuh hebat jasa kan mana nu hebat eta hamba aing DGS-na masih ngaku kene ka aing nyebut Allah pan aya di Jambe mah geus teu kuatan Allah acan pan bari kieu bae pan DGS teh make HP plek bae tuh eta aya teh di Jambe bola geus bukan ayah belanya kabehan eta Allah beres guys nah cak Gusti Allah mun hayang nyaho eta hamba aing ngaku ka aing sebagai pangeran ku aing dihampura kabeh Gusti cak malaikat atuh maca Allah doang mah hebat-hebatan aing dek nembongkeun diri aing teh dibaca dina Al-Qur'anul Karim ayatna innahu halimun ghafur sanyana Allah teh maha aris tur maha ngahampura maha halim jeung maha ghafur anu loba ibadah nama anu bagus ibadah nama atuh geus teu kudu hese beleke jelema anu istimewa mah ibadahna tetep geus teu kudu kumaha ieu mah teh jelema anu dititah salat teu kuat ditah baca bismillah teu kuat asal maca Allah bae hiji aing dek nembongkeun halim aing jeung ghafur aing gas hampurakeun kunaon eta luhur-luhurna jeung ku agungna bulan suci Ramadan geus jeung urang Jambe mah geus maca Allah bae hiji geus teu kudu maca naon asal kita salat witir moal aing mah jajak kiai ge teu kudu lain teu kudu agungna bulan Ramadan eta keistimewaan kesucian bulan Ramadan sehingga asal ngaku bae ka pangeran kadana ngatur urang cara para wali Allah mah deuk sare teh mandi wudu sila tafakur heula Gusti loba jelema anu sare teh hudang sare haju lain hudang gitu lain hudang terus mau loba Gusti anu terus mau terus sare teh mun abdi haju ayeuna sare terus maot ya Allah nyangakeun sadaya-daya mangga teh mah urusan Gusti daya Gusti mayuhi wa yumit ngan hampura sakabeh dosa abdi mata abdi salilahirun tadi benta abdi celi abdi irusan hampura Gusti karak maca bismillah beres kulhu bak binas usakeun ka awak haju ngigir kos urang di jero kuburan maca sholawat datang karep sare kos gitu terus saya baca salat urang-urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau orang Ibrahimiyah atau munjiat atau nariyah nah terus we datang karep sare ke gundamna cara guru urang di Banjar Kiai Haji Musa guru kula guru urang kabehan di Banjar nya nama lamun gundam teh pun gitu Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim kana lo bil muqarrab eta gundam ke Malik teh tadi Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim berarti kan ngabiasakeun coba sih ya
atuh nya naon ge tiung koneng aduh balik deh kali mumun Gundam kos gitu. La ilaha para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun Abuya Cidahu mah Gundam teh ayat Quran ngana mun dibaca teh Gundamna teh syarat teh wa baliyala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan tuh batur mah Gundam teh kos gitu. Ulah boga babaturan di Bandung talar ukudul juman tabrakan tatabrak akhirnya naon pingsan bawalah ke rumah sakit ulah nempok ka ditu ka rumah sakit babaturan teu meunang saurang-saurang di ICU ulah kadinya terus kadinya kitukeun cekel tanya Gundamna baca bet ukudul juman dibaca bae terus saya mamanya qadil muqarrar dzakiratul muqarrar jadi mau kudu juman sakulah teh masyaallah kan tah urang gambaran maot eta sarua ketika urang sakaratul maut nu kabayang teh naon nu diajar hate bayangkeun coba tah pinsan teh kos kitu tah Gundam teh kos kitu guru urang di Banjar mah sholawat teh Abuya mah Quran deui batur kula mah ujuman tak cerita nah ieu urang kuari lamun dicabut nyawa naon nu bakal kabaca ku urang ayo balak genep ya Allah ya Rabb sia mah tiung koneng sia mah begitu dicabut momon ya kari Ndai majang bahan itibar urang sih hade sebab maot teh nyaho isuk bakal pageto urang doakeun sakali deui ieu imah mudah-mudahan dibere teger jeung kuat nu ngeusina mudah-mudahan dibere teger jeung kuat tur dibere jembar hate ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bere mangpaati imah bisa ngamangpaatkeun pangartina jeung hartana sehingga karasa ku masyarakat amin ya robbal dan ulah nyebutkeun sugih ka hiji jelema lamun hartana can pernah datang ka diri urang ulah nyebutkeun pinter ka hiji jelema mun elmuna can pernah datang ka urang ulah wakan nyebutkeun budayawan si eta lamun pemikiranna can dirandapan ku urang kitulah cek Kangjeng Nabi nyebutkeun ulah ngaku kana kasugihan mun sugih can karasa ku urang jeung sajabana itulah sebagai qaedah mentak sing hade paharepna fitnah makin loba istiqomahkeun diri urang di jalan anu lurus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere wauh jeung Allah dibere deket jeung Allah dibere dipikeun hijab antara urang jeung Allah sehingga urang maot husnul khotimah di akhirat urang digiring ka surga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi